Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Wa aqallu damin nipasi sareng ari pangsa eutik-eutikna getih nipas eta majatun sakecret getih aedab atun tegesna sakali kaluar wa ibaratul minhaji sareng ari ngabahasa keunana dina kitab al minhaj eta lahdotun salahdoh wahwa sareng ari itulah doh eta zamanul majati waktu atau zamana sakecret getih wa piraudoti sareng eta tetep dina kitab raudhah wa asliha sareng asalna itu raudhah lahada ari lapad lahada henteu aya batasna eta maujud li aqallihi pikeun pangsa eutik-eutikna itu nipas la yatakadzaru tegesna henteu dikira-kira itu li aqallihi balma balik ta'ari perkara wujida anu dipanggihan itu minhu tina itu nipas wa ingkola sanajan saeutik itu eta yakunu kabuktosan itu eta nipasan getih nipas wala yujadu sareng teu dipanggihan naon aqallu leuwih saeutik min majatin tibatan sakecret getih pal murodu mangka ari anu dimaksud minal ibaroti tina pirang-pirang ibarat kama sapertikeun perkara kola ngadauh itu Imam Dakik hukana itu fil iklidi dina kitab iklid eta wahidun anu sahiji murodna wa taqaddama sareng geus ti heula naon ta'rifun nipasi ta'rifna nipas lugotan ceuk lugot wastilahan sareng ceuk istilah wa yuqalu sareng dicaritakeun lidatin nipasi pikeun awewe anu nipas naon nupasau lapan nupasa bidomin nuni kalawan didomahkeun nunna wa fathil fa'i sareng dipatahkeun pana wa jam'uha sareng ari jama'na itu nipas eta nifasu nipas wa jam'uha sareng ari jama'na itu an nipasu eta nipasun nipas wala nadiro sareng henteu aya bangsa na eta maujud lahu kana itu nipas ila naqotun angin tegesna onta usyara'u pirang-pirang anu reuneuh pajam uha mangka ari jamakna itu usyaro eta isyaru lapan isyaru qala ta'ala qala ngadauh Gusti Allah ta'ala wa idal isyaru utilat wa idal isyaru sareng di mana-mana ditinggalkeun onta anu reuneuh utilat tegesna ditinggalkeun itu isyar wa yuqalu sareng dicaritakeun fi fi'lihi dina fi'ilna itu nipas naon nupisatil mar'atu lapan nupisatil mar'atu bidomin nuni kalawan didomahkeun nunna wa fatihah sareng dipatahkeun nunna wa bikasril pa'i sareng kalawan dikasrahkeun pa'na pihima natepan dina itu bidomin nuni wa fatihah wa domu sareng ari domah eta absohu leuwih pasehat wa ammal haidu sareng anapun ari awewe anu head payuqalu mangka eta dicaritakeun pihak dina itu haid pihak di itu haid naon napisat lapad napisat bipathin nuni kalawan dipatahkeun nuna wa kasril fa'i sareng dikasrahkeun pa'na la ghairu teu meunang salianti itu kasril pa dakaro nyaritakeun Imam Nawawi kana itu kasril pa bil majmu'i dina kitab al majmu' wa aksaruhu sareng ari pangseueur-seueurna itu nipas eta situna 60 yauman tina arah-arah poena bilaya liha sarta peutinganana itu situna
wa golibuhu sareng ari kagagalibanana itu nipas eta arbauna 40 yauman tina arah-arah poe bilaya liha sarta petinganana itu arbauna i'tibaron kalawan ngitung-ngitung bilwujudi kana ayana penelitian pil jami'i dina sakabehna kama sapertikeun perkara marro anu geus ti heula itu ma fil haidi dina masalah haid wa amma khobaru Abi Dauda sareng anapun ari hadisna Abi Daud an ummi salamata nampi ti ummi salamah kanat kabuktosan saha anu pasau pirang-pirang istri anu nipas eta tajlisu calik itu nupasa ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam netepan dina zamana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'ina dina 40 yauman tina arah-arah poe pala dilalata mangka eta henteu aya anu nuduhkeun eta maujud bihi dina itu khobar ala napi ziyadati kana ngeuweuhkeuna nambahan au mahmulun atawa dipanteskeun alal golibi kana kagagalibanana kabiasaanana waktu lipa sareng diihtilapkeun pi awalihi dina kawitanana itu nipas pakila tuluy dicaritakeun naon ba'da khurujil waladi ari nipas eta tetep dina sabada kaluarna budak wa qabla aqallit tuhri sareng dina samemeh pangsa eutik-eutikna zaman suci pa awaluhu mangka ari kawitanana itu nipas pima dina perkara idata akhoro di mana-mana panderi naon hurujuhu kaluarna itu nipas anil wiladati tina ngalahirkeun eta minal huruji tetep tina kaluarna itu nipas la minha lain tina itu wiladah wa huwa sareng ari itu kaul eta ma perkara sohaha anu nyohehkeun Imam Nawawi hukana itu ma fitahqiq dina kitab at-tahqiq wa maudiin sareng dina tempat minal majmu'i tina kitab al-majmu' aksama halna sabalikna perkara sohaha anu nyohehkeun itu Imam Haromain hukana itu ma fi asli raudhati dina asalna kitab raudhah wa maudiin sareng dina tempat akhoro anu ngahirkeun Imam Nawawi minal majmu'i tina kitab al majmu' wa qadiyatul ahdi sareng ari pastina nyokot bil awali kana kaul anu awal eta anna zamanan naqoi eta sanyana zamana bersih eta layuh sabu henteu diitung-itung itu zaman minasitina tina 60 poe lakin soroha tatapi ngajelaskeun saha al bulkini Imam Bulkini bihilapihi kana nyulayaanana itu wa qadiyatul ahdi bil awali pakola tuluy ngadauh itu Imam Bulkini ibtida usitina ari kawitanana 60 poe eta minal wiladati tetep tina ngalahirkeun wa zamanun niqoi sareng ari zamana bersih eta la nipasan teu aya nipas eta maujud bihi dina itu zamanun niqo wa ingkana sanajan kabuktosan itu zamanun niqo eta mahsuban anu diitung-itung minasitina tina 60 poe walam aro sareng teu ningali kami man kajalma hak koko anu nganyatakeun ieu man hada kana ieu kaul intaha paragat ieu kaul Imam Bulkini wa muqtado hada sareng ari anu dipastikeun ku ieu kaul eta annahu sanyana ieu hada eta yalzamu misti ha ka itu nu pasa naon kodo umak ngodoan kana perkara
pata anu porot itu maha ka itu nupasa minas sholawati nyatana pirang-pirang salat al mafrudoti anu dipardukeun itu sholawat piha dihil muddati dina ieu mangsa. Wa muqtado qaulin Nawawi sareng ari anu dipastikeun tina kaulna Imam Nawawi eta innaha sanyana itu nupasa eta ida waladat di mana-mana ngalahirkeun itu nupasa waladan ka budak japan halna garing batola mangka batal naon saumuha puasana itu nupasa anahu kana sanyana kalakuan sareng tingkah eta layajibun teu wajib alaiha ka itu nupasa naon dalika itu qada wayah rumu sareng haram ala haliliha ka salakina itu nupasa naon ayas tamtia ngalap suka itu halil biha ka itu nupasa bima kana perkara baina suroti anu tetep itu ma antara bujal waruk bati sareng tuur qobla gusliha dina samemeh adus na itu nupasa wahada sareng ari ieu yahrumu eta huwa ari itu hada eta al mu'tamadu kaul anu mu'tamad amma idalam taro anapon di mana-mana henteu ningali itu nupasa adama kana getih illa ba'dahum sata asaro anging dina sabada 15 yauman tina arah-arah poe paaksaro tuluy leuwih loba pala nipasa mangka henteu aya nipas eta maujud laha ka itu nupasa aslan kalawan sama sakali alal asohi netepan kaul anu leuwih sohe pil majmu'i dina kitab al majmu wa ala hada sareng netepan kana ieu kaul nyatana pala nipasa laha aslan yahilu halal li zauzi pikeun salaki naon ayas tamtia ngalap suka itu zauz biha ka itu nupasa qobla gusliha dina samemeh adusna itu nupasa kal junubi sapertikeun junub wa qaulun Nawawi sareng ari dauhanana Imam Nawawi pibabi siami dina bab puasa eta innahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta yabtulu batal naon saumuha puasana itu nupasa bil waladi kusabab ngalahirkeun aljapi anu garing mahaluhu ari tempatna itu ya betulu eta ma perkara idaroat di mana-mana ningali itu nupasa adama kana getih qobla homsata asaro dina samemeh 15 yauman tina arah-arah poe paidatun abada ngadohirkeun saha Abu Sahli Sulukiyu Abu Sahli As-Sulukiyu maknan kana makna latipan anu lembut itu maknan pikaoni aksarin nipasi dina bukti na pangseueurna zaman nipas eta sitina 60 eta sitina 60 yauman tina arah-arah poe anal mania kana sanyana cai mani eta yam kusu cicing itu mani pirrohmi dina rahim arba'ina dina 40 yauman tina arah-arah poe la yata goyaru halna henteu barobah itu mani summa yam kusu tuluy cicing itu mani mislaha dina bangsana itu arba'ina alakotan halna jadi getih kimpel summa mislaha tuluy dina bangsana itu arba'ina mudogotan halna jadi daging kimpel summa yun fahu tuluy ditiup pihi dina itu mani naon arruhu ruh kama sapertikeun perkara jaa anu datang itu ma fil hadisi dina hadis as-sahihi anu sahih itu hadis wal waladu sareng ari budak eta yata goda ngalap kakuatan itu walad bidamil haidi ku getih head wahina idin sareng dina nalika al waladu yata goda pala yaztamiu mangka henteu narima kumpul naon azamu getih minahina nafhi
tina mangsa ditiup ruh likaunihi karena buktina itu edam eta gidaan ngalap kakuatan lil waladi pikeun budak wa innama yaztami'u sareng pastina narima kumpul itu edam pil muddati dina mangsa alati anu qoblaha anu tetep itu lati dina samemeh itu arba'ina wahia sareng ari itu mudah eta arba'atu asyhurin opat pirang-pirang bulan wa aksarul haidi sareng ari pangseueur-seueurna zaman haid eta khamsata asyara 15 yauman tina arah-arah poe payakunu tuluy kabuktosan naon aksarun nipasi pangseueur-seueurna zaman nipas eta sitina 60 yauman tina arah-arah poe wa aqallu zamani tuhri wallahu a'lam bishawab.